kaharep si lainnya anu gede anu leutik anu panengah buah hate kembang soca mustika dewek di pawenangan eserkeun bujur si lain ngesor kaharep ame kadengena leuwih jentre naon rupa hal caritaan dewek sawios cekap di dieu bokap abdi aire kaharep teuing teh sieun katincak eta kuburan nampi kana pembage bapak kalayan nyanggakeun semah pangabaktos abdi Pak ditarima ku dewek sanaos ti abdi oge dawala nyanggakeun semah pangabaktos kahunyuk bapak ditarima kakantun kahunyuk Raka Prabu teh cepot nah sete pakai jeung Raka Prabu sagala lah nada basa mah teu meuli atuh nya nuhun atuh nya oke ti abdi we abdi pun hareng alias Aliando alias Baskara teh nyanggakeun sembah pangabaktos kahunyuk bapakku yang imut yang manja muga sembah abdi ditampi kalian kabingahan ditarima ku dewe oge kakak-kakakku yang goreng patut kapihanana anu awa pilihanana yang sering tereliminasi yang bajret dan rusak muga ia sembah hareng diterima ku kakak-kakak eta akan bae atuh kena diterima gareng da geus kitu adatna si eta mah eukeur mah pepeuriheun terang ngilu wae nabeuh ayeuna sakalina ngilu nabeuh ulah di carek jeung sajabana nya kitu tansah diajeng-ajeng aya pikeun saeun naon ieu teh Pak tah geuning aya pikeun saeun naon ieu teh Bapak teh aya naon be kieu nya saperkara dewek memang ngahaja riung mungpulung saperti kieu bongkok ngaronyok di ieu patempatan anu aya patul patali ngeunaan kawajiban leres yen salaku kolot kanu jadi anak teh kudu tanggung jawab lahir batina timimiti gubrak ka alam dunya nepi ka disakolakeun nepi ka kaituna bakal lepas tanggung jawab antara kolot jeung anak mun seug anak ngalibatan hukum pertikahan leres sabab hade tanggung jawabna kanu jadi anak teh ibarat maledogeun bal kana tembok eta bal teh bakal mental deui balik deui maksudna yen ieu teh sabagian tina ibadah dewek anu ieu ibadah teh bakal mere maslahat ka dewek oge meureun lamun dewek geus bisa ngeurik budak anu soleh yakin anu bakal bisa ngajait indung bapa engke di yaumil akhir lintang ti doa murang kali soleh leres nya heueuh be tah meureun dina lebah ieu urang saling elingan urang saling akurkeun ngeunaan bebeneran jeung urang saling benerkeun tina kasalahan najan dewek kolot tapi kauger ku sifat makhluk ai makhluk tungkul tempat keluputan tanggah tempat kelepatan samenit ganti sajam robah jang di sore rajin tara kapake isu tantuna saumur nyunyuhun sirah ieu si laing nuturkeun dewek pasti kacarekan pasti nyungkelit kana ati ngagebrag kana mana urang saling lubarkeun leres sami-sami Pak sami-sami
komo parijeng bulan anu mulia salah sahijina nyaeta ayeuna urang geus ngaliwatan hari Idul Adha. Syariatna nyaeta kurban anu dicontohkeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Nyaeta dina lalampahan ngugurbankeun murang kalihna. Lain dasarna teh tina ngewa, lain dasarna teu nyaah, tapi dasar tina tunduk taluk jeung patuh kanunan rupaha pancen tinu Gusti tinu berbeng alam. Laras. Sedangkeun ai keur kolot kanu jadi anak ceuk aya paribasa eueuh dunya kinasihan kanu gede nya aku gedena kanu leutik nya aku leutikna. Teu berat sabeula. Artina yen setiap kolot teh yakin kanu jadi anak mah nyaahna luar biasa deui wilahan. Laras. Tapi numutkeun riwayat Kangjeng Nabi Ibrahim nepi ka ngicakeun ka nyaahna dasar tina iman jeung takwa kanu murubeng alam. Tah ieu teh sing jadi komitmen moral keur urang salarea. Nyaeta sing jadi ilmu malah manar ieu ilmu teh matak mangpaat dunyana nepi ka akhiratna. Ari mangpaatna ilmu saperti kurban eta teh kurbankeun dina diri urang, waktuna, tanagana jeung sajabana di antarana teh lamun urang usaha ngaler ngidul ngulon ngetan sing inget urang teh aya nu boga. Nalika urang usaha kaitu ka dieu sing aya pangenyet dina hate yen urang teh aya nu boga tah kurbankeun waktuna saeutik pikeun ibadah di antarana salat. Oh eta isina mah da lolobana abis sok kaganggu tah lamun ngadenge adan heuh keur nguseup. Keur jog-jog keur genah. Kadang-kadang ti isuk jedul teh jo Allahu Akbar kadang-kadang hate teu merean ka imit ka masjid tah eta teh kurbankeun. Laras. Beh ieu na pisan nyaeta tina ati. Tina hate kurbankeun sifat-sifat anu ngewa, sifat-sifat anu goreng dina awak. Naon diantarana gede hulu, syirik, sombong, ujub, ria, takabur, cap jahe, merege hese, kurbankeun. Ecag-ecagkeun. Sabab eta teh bakal ngaracunan urang dina hirup di alam dunya lamun boga sifat syirik pidik jaya kendaya kabatuan. Keur keur hakikatna manusia gubragna ka alam dunya nyaeta sidik tablek amanah jeung patona nyata geus diwi modalan ku pangeran dirituna. Leres. Ngan kadang-kadang urang teh sok aya leuwih dina ati. Di antara nafsu eta anu kapegung ku katingker ku papageran nyaeta anu bakal ngaganggu urang boh kenca kakatuhuna tah eta lubarkeun kurbankeun ku si lain kabeh. Leres. Ya. Bere waktu urang keur neangan ilmu ulah usaha jeung usaha ulah dudunya lain ulah usaha teh tapi urang sing inget urang hirup teh bakal pae. Leres. Ada terelapan marina oge urang usaha ngaler ngidul oge pan urang teh usaha teh kieu-kieu keneh hasil eueuh pan. Kaya masalah hasil mah kumaha engke. Nu penting mah urang mah kudu daek usaha itu ieu. Tingali uing atuh usaha bebarengan jeung Pak Haji Osan. Ngilu digawe ngalaan udang nya jeung Pak Haji Osad wing pan lumayan wing kabeli motor-motor aya hasilna sok diinjeman ku maneh geuning eta teh ladang eta sakedit Pak punten Pak naon ja abdi teh aya teh teu ngeunah ieu hate abdi teh aya nu ngaganggu aya kanyalan naon sih teu ngeunah hate
omongan Bapak ngomongkeun ngeunaan agama itu ieu nepi ka teu nepi kana hate abdi. Maksud si lain maksud abdi aya unek-unek sakedik mah. Unek-unek naon we? Asaha we itu. Tara-tara sia. Gua kaing. Henteu ieu mah ka Bapak. Cing. Tah ieu momen aja. Mengpengkeurnya se urang diskusi heula. Nya heulaan bulan. Bisi si lain aya katageunah ka dewek, sok obrolkeun ti ayeuna. Da dewek oge narima lamun dewek boga salah. Sugan dewek ngeganggu kana hate si lain. Tah pami disebut kitu nya deui. Uluh, dewek ngaganggu nya sakedik mah. Ari ka dewek henteu. Buat kawin henteu kuring mah ieu mah ka Bapak we. Da dewek mah taracarekeun tu da. Nya. Salilana bener mana. Cing atuh kahareup silih Pulan Pak kahareup. Acak kape di dia kahareup yang ame leuwih jentre. Sok jak. Lingi ke depan. Aa di belakang saja. Aa kabulusan ongko. Nya. Sok. Naon ieu? Ada raneh sia make jeung aya unek-unek biasa. Punten sok. Hapunten sakali deui abdi Pak. Ngeunaan ieu unek-unek mudah-mudahan ieu teh sing jadi lubarna hate abdi ka Bapak. Pang-pangna menjadi penyakit we ka abdina meh leungit penyakitna. Naon? Nanging sata acanana abdi pok terolong cumarita abdi teh hayang balumbang timur heula jeung Bapak. Maksud anu tangtuna nyaeta ngeunaan keterangan yen Gusti muangat bade ngahampura ka jalma tanpa ridho hampura diinung jeung di Bapana. Di antarana cumarita ieu bisi nyinggung kana kolbu ngagebrakeun manah matri ati kana ati Bapa. Mudah-mudahan ulah jadi ngait pikir kangge Bapa utamina ulah janten dosa kangge abdi pribadi. Bade nampi moal Bapa. Ih jak narima dewek. Bade nampi demi Allah jang. Pakai nimbukeun demi Allah sagala sia. Margi ieu teh anu aya patula patalina nu karasa nu karanapan ku abdi. Punten tapi napa? Sok jang. Naon? Mudah ngeunaan caritaan Bapak bieu yen Bapak teh nyaahna kanu jadi anak teh teu aya wiwilahan. Istuning kaditu nyaah ka dieu nyaah. Ukuran nyaahna kolot kanu jadi anak kumaha Pak? Ukuran nyaahna kolot kanu jadi anak sumohon. Eueuh ukuranna malah lamun ceuk teh mah anak gering nang tunggalang layung indung Bapa mah sanggup korban jiwa jeung raga. Ukuran teh nepi ka pati berarti Pak. Nepi ka pae nya. Nuhun atuh aya kitu. Terus upami ngeunaan kanyaah kanu jadi anak nepi ka pati tapi hapunten ya pangrasa abdi ieu patojaiyah atawa jauh pisan jeung kataanana lamun seung dibandingkeun ka nyaah Bapa ayeuna ka abdi kapur lanceuk jeung kapur adi. Maksudna omongan Bapa anu sakitu merelek dieu jeung prak-prakanna teh beda pisan. Uluh. Mun cek bahasa ayeuna mah omon-omon. Tong ngomongkeun mang omon eta.
omon-omon anjing seteh itu make gogo atuh. jauh-jauh ka Mang Omon tukang bandeng sia mah nya maksud si lain dewek teh ukur caritaan hungkul bari jeung eueuh kenyataan naon ayeuna buktina naon punten nyukcruk kana galur mapae kana riwayat baheula Bapak lamun muda geunaan riwayat kuring teh lain anak biologis Bapak si cepot lain anak biologis Bapak udah sih mana keram bae gede nah karab ngomong deh si gareng sarua lain anak biologis Bapak da kuring mah dijieun dicitak ti Bapak si cepot dijieun dina saung kuring dijieun dina patok si gareng dina rerenteng cek Bapak harita heeh sabab owong-owong awang-awang dunya masih kena genyelong daratan masih kena budahan batu masih kena beye Semar Badranaya geus kumelenang di alam dunya heeh dina mangsa baheula can aya sasaha jelema kuring nuturkeun Bapak pun lanceuk kitu pun adik kitu oh zaman dinosaurus zaman purba cicing ribuan jutaan tahun lilana malah di zaman baheula aya jelema nyaeta zaman Lokapala dina mangsa Arjuna Sasrabahu ratusan tahun kaliwat beh dieuna zaman Ramayana beres zaman Ramayana ratusan kaliwat ayeuna zaman Mahabharata ratusan generasi anu karasa jeung karandapan ku kuring urang ayeuna mangsa ayeuna urang ulun ku maula teh ka Pandawa sedengkeun ka kadun-kadun Pandawa teh urang teh sarua ngabdina di zaman kokolotna Manumayasa Sakri Sakutrem Palasara Abiyasa Pandu Dewanata nepi ka ayeuna Pandawa boga anak jeung incu pangrasa kuring Pak hirup kuring cicing dina pasir kamiskinan ayana dina sagara na kasangsaraan teh geus weureuh seubeuh rarasaan asa eueuh menikna mingga capek gawe batan capek hate hese capek teu kapake jeung asa awak unakna ieu teh usaha teh kaitu ka dieu teh waleh suwung weh jeung suwung usaha teh teu waleh ayeuna dahar isuk henteu sore dahar isuk henteu kadang temangi pisan dipapaksa ku Bapak tita puasa meri jeung meri kuring karasana ieu baju oge hiji-hiji heung karek kabeuli nepi ka ayeuna ukur iket-iketna da kopiah kaduru jeung karasana ku kuring manusia zaman ayeuna nempona teh tina casing Pak casing teh tina cangkang ngajena jelema ka jelema deui teh tina cangkang tina casing contoh seperti jelema turun tina mobil Mercy teu waleh hormat teu waleh nganteur coba ka kuring anu karek hanyat tina galang sugan aya anu maleret ka kuring teu eueuh tong bujeg ngakolot budak satempat oge nyebut lagi si dawala si cepot si gareng awatilam Pak karasa ku aing keur ngilu nonton jaipongan oge ulu nyambat ka dewek padahal wawuh ka badamina oge cacak dituliskeun engke apa meureun moal nyawer dewek teh heeh terus
tak kuring teh nanyakeun ka bapak mangsa harita jang ulah salempang ulah hariwang tuturkeun dewek cicing dina kamiskinan aya dina sagara kasangkaraan isuk jaganing pageto si laing bakal menang buruh anu gede di kuring naon buruhna ceuk bapak celeungkeun ngomong bisi teu apa dewek teh urang sawarga manik loka dunya anu sakitu beungharna ukur satai kukueun harta dewek di sawarga lamun si laing percaya anu ngarajaan tri loka sawarga madya pada jeung alam marca pada alam dunya teh adi dewek tak eta teh katitipan jabatan ku kuring bidadari teh sasamet babu keur kuring eta kabeh nu kuring itu iya nu kuring cek bapak ge tambak pandang nu kuring jauh-jauh atuh si teh tapi pangrasa kuring nepi ka iraha bapak ngomong kitu nepi ka ieu can aya buahna can aya buktina bari ka jeung ratusan tahun bapak lain waktu sakudo bapak teh urang sawarga atawa lain gitu kuring rek nanya ka bapak nu sanyata-nyatana lain hahaha jawab lembulung muda bau sungut mah hahaha we sopan goblok ka bapak teh ajen ka kolot teh lurah ya lamun si laing teu apa dewek teh urang sawarga heueuh benar teh heueuh ngaran dewek di sawarga moal apa ngaran dewek Semar dewek teh ngaranna Ismaya Ismet Ismaya na kumaha sia kumaha mun bunena marah-marah nya hayang diciwi dewek teh Ismaya ditu ngan kulantaran pancen tinu jadi Bapa Sang Hyang Tunggal dewek mang si laing si togo kudu turun ka dunya tugas sewang-sewang tah diwakilan sawarga teh nyaeta ka di dewek si Manik Maya atawa si Batara Guru nyaan teh heueuh aya bener heueuh tak bohong tah ai bohongna naon mana buktina aya saksina teh da teu beda ti jelema bodoh atau teu beda ti jelema nipu ngomong itu ngomong ieu bisa kuring oge tuh tingali di pisang sambo tanah sakitu legana nu kuring bejakeun ge mah teu wawuh pasti percayaeun asal ngomong bener eta teh ukur ngomong-ngomong omon-omon hungkul buktina mana da eueuh geuning sing percaya ya dewek janji dewek kasiling kabeh diganjar sawarga ku dewek iraha can waktuna hayo can waktuna dawala pandang bapak urang teh nu gelo maksudna naon ieu maksudna mah ameh maneh teh aya nu maturan itu ieukeun urang mah bagian ripuhna ayeuna pikir tah sia teh loba nonton drama Cina da eueuh jelema beunghar make jeung api-api jadi jelema sangsara ai teu ukur nyokot BLT mah kakara jadi api-api jadi jelema sangsara hayang kabere antep we ebea teu bejakeun teu bisa ai kolot teh anu pastina ge koloteun dina elmuna koloteun dina laku lampahna piraku kitu patut urang daek dibobodoh ayeuna nuturkeun jelema di pandang ku ebel gelo atuh sarua gelona urang oge heuh kayang si laing naon atuh heuh iraha maksud kuring teh hayang bukti kahiji kaduana kuring teh ulah ukur cek beja bapak urang sawarga teh lamun nya bapak urang sawarga kuring minta bagian itu si eta
anjing minta bagian goblok orang minta bagian nah dengan teuing sih teh yang abdeuing atuh ulah can waktuna lamun silaing ayeuna minta bagian ka ditu dikamanakeun beungeut dewek anu sakumaha aya patula-patali janji dewek jeung adi dewek jeung adi-adi dewek jeung bapak dewek sorangan ayeuna silaing ngagugat ka ditu sarua jeung ngawiwirak ada kuring mah capek kuring teh Pak capek balangsak teh dahayang jika batur kabeli motor dahayang jika batur boga kabogoh dahayang ayeuna kuring boga pamajikan ngan kuring mikir 2 kali boga pamajikan teh rek diparaban kunaon gawe ayeuna hese eukeun wamat can nutur bapa wae pikir ku bapak ayeuna bapak boga pamajikan si emak Setia Ragen anu sakitu bageurna bari jeung anak raja di bawah sangsara balangsa ku bapak ayeuna emak Setia Ragen oge ngilu usaha buburu ka batur nyetrika jeung ngasuh budak batur nah teh era urang pikir kalau badinya hari hidung gawe bapak cici tah jelema stres nah lu bae sih kaing teh geus stres we lulah itu ieu unggal panggil jerungan namprak we namprak sok pikir ku bapak di lebat ieu ayeuna kuring wajar kuring teh mun kitu teu wajarna kuring lamun nuturkeun bapak umur 1 tahun 2 tahun geus jutaan tahun nu ngaranna wala teh tah rek iraha lu kieu patut hayang ngasaan ka restoran hayang ngasaan meuli pecel lele pikir ku bapak aya si kudu dibahekeun kasorang dengan sepucik aya kasorang horizon era kuring pikir ku bapak sok can waktuna hayang can waktuna sabulan anu kaliwat ku kuring digenggam dina angan-angan saminggu kamari tekad niat dina ati rek ngagugat sawarga menik loka amuy sia mau teh ngomong teh kemana karep ngagugat sawarga itu teh saha blegug sia saha gitu yo ngagugat we hayang mastikeun kuring meunah bener kuring aya bagian nah bener bapak teh urang sawarga heuh loba di drama Cina teh pikir ku sia lamun heuh bapak urang sawarga deuleu tebonana boga bapak emas logika we gitu tingali dina leungeunna karet gelang aya reunceup ku emas panjangdangan lagi pareum puterna ke tukang ongko di Bali mui boga jabes koslet eling goblok sia ecing sia bisa beungeut kantong ge kosong itu moal asup ka sia jelema sangsara pikirna purek oh goblok sia teh naon goblok teu deungel kieu sia kaing sia wa di kaing luh jang anjing gelut ayo ngalajo hayang nemposan nu meunang naon maneh sia deungel kaing sia deungel oge kaing rek make bedog rek make senapan jang eureun jang rek euy eureun sia biuk sia iya rek eureun urang ge bisa molot teh goblok sia teh aduh euy mun urang mah bisa atuh mikir aing teh kolor lanceuk buru ratu wong atua karo kadang tua boga lanceuk panggadang wajahna ku bapa seolah-olah gadi bapa ai sia rek Peter paham di jeung aing
sok rek naon sia ka aing eta si eta geus yang Tok parasea tuh. ulah pabentar paham ulah nepi ka urang pasadumeh beda pendapat geuleuh aya kasihan teh sarua aing geuleuh kasihan naon gelut sing modar duanana naon sih teh nekarap untuk ngomong teh sia ieu mah kahayang kuring heuh mikir bapak teh geus kolot euy nyilakakeun sia ayeuna si lain ke sawarga teh loba saha aya dewa-dewa can pandawa teh dulungan urang teh nganut ka dewa-dewa lamun si lain ngaganggu ka dewa sarua jeung neuk-neuk ti koro urang sadaya sabab urang teh usaha ka pandawa pikir ku sia mikir panjang urusan maneh eta si eta ka aing geus diuk nyerep di kadewek sia naon nyerep di kadewek geus salaman sia Baikan gitu le gitu. geus geut heula tepkeun salaman Sing akur jeung geulur atuh. Eukeur mah eukeur siapa sia kungsi baheula waktu pemilihan kades goblok si teh cingker kieu teuing mah Cikene kamari. heueuh keur konvoy oge nepi ka pasea dume digerung-gerung efek teh gini kakak kitu rusak motorna kuring urusan jeung bapak hampura abis keleuwihan Dewasa ieu. naon si teh Pak tingali dak tok kitu sia Si koloteun. adik teh Si koloteun. hampura mah gak mau Pak hampura gum Hapura. ayo dong hampura Dicawel Mas tuh. nyanggeus eta kitu mah Tok terus kakek deui sia heuh hampura bisi keleuwihan kuring hampuranya leuh omah deui ulah keleuwihan kolot teh lain masalah keleuwihan geus capek kuring sangsaraan ngalangsa wae. heuh jang da si lain teh can waktuna kadar lamun teh usaha ka itu ka dieu mah hayu jeung dewe tuturkeun heuh ka mana ka itu ka dieu teh Kamana pilang paheun. da beak deui hartabana teh beak mana juntrungna da eueuh ayeuna mah cek bapak widi teu widi abdi saminggu lilana kuring dipikir dibolak-balik diutah diweweungkeun rek ngawar sawarga manik loka heuh jang itu teh dewa-dewa cuy Nya tuh. dewa-dewa teh sakti mandraguna ayeuna si laing rek ini ka sawarga manik loka sarua jeung neuk-neuk di korosia sorangan naon sababna sabab saat can ieu ka itu ge sia bakal beak nyawa teh cek saha cek dewe buktikeun we sidik ku bukti waspada ku nyata nyacek nyana lain cek lain kuring mah duh si eta nepi ka cicing bisi panas deui ke Ayo pas ya. ayeuna mah kieu we Bapak Widian abdi nuhun henteu sawios mangga kuring rek imit we uluh eta si eta Geningan. Oh iya. Aisyah teh heueuh sing julang ngapak teuing heueuh kuring mah Jeung kamanina. aing teureug-reug ka si laing teureug-reug ka bapak heueuh hayang reug-reug kumaha Pinasti kersahyang tumambar dadak sakala idawala sakti mandraguna sacidu metu sakecap nyata ieu Semar Badra Raya dipencerong kudawala Pak ieu dangukeun naon leles Pak uluh ujang ayaan uluh anjir ayaan jang Geningan tuh. kunaon gendut coba goler we dina samak vertigo Wah asam lah. ya udah deh
Uluh ujang. Sok kumaha. Kayak tekadi. Pak, jak, naon? Leles aing jak. Ya. Piraku mau ke lulus. Kadege ku kuring sidawala nyebut lulus, curalit lulus. Asa teu mungkin. Pak, lamun heeh mah ngomong ngijinan we lah. Tong api-api make bahasa tubuh seperti kieu. Bapak teh urang. Ulang drama. Ulangnya newara. Dewek sing julang ngapak sing demi Allahna leuleus. Teu mungkin. Eueuh kejadian. Jelema namru kulantaran lapar ditonjok. Pantas ieu mah teu pugu alam ujurna jolulus curalit leuleus. Demi Allah dewek leuleus ya. Asa teu kaharti. Ayahnya. Api. Nya newara. Sok udang ah. Teu bisa hudang jang. Naon teh drama naon teh? Atuh drama kuring mah. Jeung kenyataan Sebutkeun leuleus curalit we ku aing mah tingalikeun. Ya. teu mungkin. Teu mungkin jurig sia. Udang hideung. Bisa di aspal ge. Ulah olo-olo. Lulus jang. Api wae lah. Nah, saya ngomong-ngomong, teu percaya aing bapak heureuy siga nyaan ieu mah euy. Lain banyo. Si Kang Tawalas cahayaan anehna teh. Beda aya sieuran. Uluh jang cageurkeun dewek kelecu. Cager Pak. Amuy. Edas tuh. Boga ilmu ti mana sia? Ilmu ti mana sia? Ya, drama lah. Si belenggu. Tuh, nya. Nah, tak percaya si A teh gerak kudu patut lulus curalit lulus ya. Asa teu mungkin atuh. Eta mah yakin drama acting. Menang badami. Gawala naon buktikeun sia tah. Atuh. Di situ percayaeun. Cepot naon? Lelas maneh. Kudu bilang. Lanceuk aing leles. Garing. Kumaha a? Aduh leuleus garing. Ngalakat teh mah tuh. Bapak leuleus bapak. Bapak leuleus bapak. Rasa teh ngalewe ka aing teh bisi pajakeun aing bohong. Aduh. Mending ngewa kolot teh kegituan sia teh blegung. Dari bapak atuh. Alah gawala leuleus gawala. Udang. Lah. Ke depan Siliwangi sia. Anjir. Ilmu di mana wala? Aya we kuring. Menang ngulik di mana, man? Gareng bisa ngiluan moal. Lain ngaku preman. Henteu wing mah. Preman api-api preman pensiun wing mah. Nya. Bisi nguntup ka kuring ieu. Jadi kumaha kuring? Uluh jang. Lamun disebutkeun diijinan dewek teh jang. Hese pikeun cumarita nangan kumaha si laing we jang. Oh kitu, Panyangga satu kuring ini we. Rek ngilu sudi goblok sia. Jiga sia ka tujor ka itu. Kumaha lamun kuring menang bagian di sawarga hepek teh heueuh bapak teh urang sawarga. Turun di sawarga bisa kabeli tamak bandeng. Kabeli motor. Ku aing dikicarkeun manehna oge mun teu merek aing. Itu wae sia mah. Itu yang banyak. Permios Pak. Jang, sing ati-ati jang. Tenang pokoknya mah.